Sat. Iya, minta nu kamari Sat. Kamari. Heeh. Aduh, ding can aya ding. Nah siapa can aya wae cungur. Ai can aya kudu kumaha sia teh? Heek aya naik iraha. Atuh buat nyawa teuing ulu nyawa ke milik rezeki mah. Nah siapa ngan ditagih teh eueuh wae jeung eueuh atuh na kumaha. Sia mah geus puguh eueuh kudu kumaha naon nu didikeun aya eueuh. Aing wayahna sal kudu aya mah. Eueuh ding, aing daek di karadahan aing eueuh teu boga duit. 100 we heula atuh piraku eueuh pisan. Ih, nah sia teu meunang pisan di bejaan ke aya eueuh naon kudu didikeun aku aing. Ih, sia mah. Aing tadi nama aing ngalongok si Leli teu boga duit cuman boga maneh. Ngalongok sa? Si Leli di rumah sakit. Nah kunaon? Jadi kieu sal carita nama. Si Leli teh ngahutang. Kamari teh aya nu nagih. Terus si Leli na teu boga we duit. Tah meureun anu nginjemkeun geus beak ka sabarana meureun tah kamari teh dibacok sa. Bacok gara-gara teu bayar hutang? Heueuh sal padahal lila teuing meureun eta teh. Cing. Heueuh atuh sal aing sugan teh aya aing teh rek ngalongok era euy. Kata tangga geuning. Ono teu bayar hutang ning. Heueuh. Cing. Mekadnya we nu naragi teh. Ning. Di dieu. Naon sal? Ning, dieu. Naon sal? Yo. Hah? Wayahna aing da ieu teh da mun boga duit mah aing bayar ding kabeh ding. Heuh aya eta pan aya Aing sia. kakara boga gocap ding. Oh, Kakara aya gocap wayahna nya. heueuh bae lah. Aing nu penting mah jangan ngalongok si Leli. Heeh. Heueuh. Duh wayahna nya engke dibayar ieu tenang kurang ge ding. Heueuh sal tenang we tenang. Heeh. Nuhun nya. Heeh wayahna can kabeh. Cing. Si Ording kata dari naik kade ngabacok aing. Banyak duit aing. Si anjing gitu merenya anjing kudu diidean lagi duit kasih cungur mah karek pan tadi bayar soak meren anjing hayang dipacok ngata ku aing. Tapi lumayan aku cap anjing aku boleh udah aing. Aduh. Maju atuh maju. Anjing Kumaha nya? sal Naon? mana itu tiris Hanteu tiris kunaon? jika aing mana tiris dia sal Maju. Sa- Molor atuh molor. aing bayar di tasnya dik Atuh ading. itu tuh pang makan jaket tuh Siapa jadi pae? tukang makan jaket lain tuh buat tiris Jaket naon? jaket Nah eta pira tinggal lempang sih teh. Gedeng atuh siapa teh solidaritas bisana tuh Eta tinggal teh bawa naon esena. aing gering siapa mawakeun atuh Eta jaket oding didingareupun beungeut. heuh pangmawakeun saeutik sal aing teu kuat ieu bener ieu mah teu kuat sal muriang aing ieu mah Sia. Kita mau jaket di dieu. Motah atuh. Mau. Sia udah di bawah dokut jaket. Ih, ini drama pisan hirup si Moding. Dicerokin tuh ngolong mah. Di bawah dokut jaket sok itu nih jengkang. Ning. Yo. Dijerok aing teh. Ding. 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 Alah. Oding nadi alah. Nah nu kituan oding. Ding. Ding. Alah. Nyawa aing mah oding. Bawa kesiannya ini siapa aing hedek ngegam aing Bang. siapa semua orang Coba. ini bukan manuk iya itu kan aing butuh lajang naon manuk poet atuh lajeng naon sagala jeung inguan sampai aing rada garandeng gitu mah sok baca workshop dah kekal kapae kakak payah sia mah nomor geus payah mah berapa manuk sia ge kubur paling ku aing ka mana sia teh ge ngajak ka dieu terangin dari paket naik ngedar kumaha aing dipecat nang ngedar kumaha dipecat pada naon sia kan aing kok ieu keberangan wae sia mah molor we cek aing ari usaha dibantuin mah kitu kehen kudu disiplin aing lagi puting gadang tapi kalau subuhnya sia tuh
keberangan. Kumaha deui atuh da. Takdir nawe meureunna Lain kudu nganggur. takdir kehet si anak kudu disiplin hirupna minimal ke jam 12 ulin teh kudu balik ka imah molor isuk-isuk payu hudang Lain pamuda atuh teh ka jam 12 mah. teu paneta sia gawe keberangan wae geus dipecat. Dah aing nu ngahalangan kana ulin mah aing tinggalkeun. Arsia atuh kehet moal gawe kitu mah isuk mah ngore di kumaha aing tuh ditu hari teu gablek duit mah Aing kudu ngorenya. ngai geus sia ek gawe naon atuh teu gablek duit meureun. Nah, dohar yang teuing aing minimal ge jadi supir. Banget sia gitu. Kita ku aing ngore nya atuh dan deket ieu kehet. Madang kopi segala Aing leungeun aing ke sesanggaeun. ya nyawa tuh sia kunyuk. Itu mah. Mal barangkakan itu mah. Mal barangkakan kumaha? Oh, cing. Bah. Nah, geus loba deui wae anggur yeuh. Ora keneh. Aing ngasaan lah, Bang. Montong dialaan kehet ora keneh. Ngasaan hiji nah atuh. Lain ngasaan buah pertama nu ieu mangke bisi bangkar kokot monongeun. Nah, kokot monongeun Ke lamun geus asak, engke geus asak ku aing bere. Namun koret-koret teuing teu pirah hiji ngasaan. Ora keneh engke ku aing sing campur ge bere geus asak mah. Hiji, Bang, hiji. Geus. Engke lamun geus asak ku aing dibere. Pan kena kokot monongeun ding. Lain ku hiji-hijina, engke ku aing geus asak dibere. Ini koret-koret teuing teu pirah mental hiji. Belum. Teu pirah hiji aing ngasaan hungkul ieu mah. Namun koret-koret teuing. Tuh, anjing. Tuh. Paingan montong mah ka di ala anjing. Tuh. Hasil setan. Isukan oding lamun geus asak ku aing sia dibere. Bang. Kayaknya minta Atuh da. Ari kieu mah da. Asa calincing hasil. tadinya nama itu. Ngalapok naon sia? Hah? Tadi dia iya tadi aya kue. Kadanya, Bang. Jangan aing. Wah, isukan mun geus asak ku aing bere. Heeh. Anjing. Asupan aing. Amis pada ngaran anggur mah biasanya sok amis. Tah hasum pisan goblok. Tuh. Ding, tapukan payun sin. Tapukan payun. Tapukan payun barala. Oh, mohon siap, Bos. Masak sendiri, minum sendiri. Nanti kasih oding. Ai. Oding. Deh, Bang. Naker di mana? Aing tas di dinya tah. Namanya digawe di dieu. Gawe di dia ya nama, Bang. Jadi tukang sasapu sia. Nah, iya mah peda barala ye. Orang sebenarnya gawe nama itu. Gawe ieu ganti jok, Bang. Ganti jok naon? Bang doi bisi erek ganti jok mobil. Datang we ka Sigma. Nah, tinggal itu. Sigma jok mobil. Oh, iya teh tempat bungkus jok. Lain bungkus jok kumpul, Bang. Bisi ek variasi, masang TV, masang bisa di dia variasi ge. Geus lila mana gawe di dieu? Alhamdulillah, Bang. Kayak atuh aing lamun boga mobil aing dibawa ka dieu lah bungkus jok di dieu. Nya heuh datang we ka dia piraku atuh aya kanu sejen. Yo, ieu puguh ding aing teh. Nah. Kabeneran papanggijeng maneh. Urang teh tas di dinya ti dulu aing teu boga duit pisan ongkos mobil. Nah, eueuh Bang aing ge can gajihan puguh. Atuh ding piraku aing ek balik ka lembur aing di Tasik ka wali aing. Tanggal sabaraha ayeuna? Gak tuh minjem kadunungan aing 100 we dieu ongkos aing. Aing ge can wani kasbon da can lila pan gawena aing. Can lila pancana cek sia tadi geus lila. Sia mah atuh motah-motah teuing ken. Lir ibarat sia pamana poekeun di tengah jalan beakeun duit. Piraku sia teh moal mere nginjem. Ing aing. Ye. Tah, moal 100 cing. Geus indit-indit. Nuhun atuh nya. Si Oding gawe di jok mobil, Sigma jok mobil. Aya tayang sia. Nuhun ding. Goblok. Aing sugan aing ek ngalongok aing. Boh, ngiriman ieu mah ka dieu teh anjing.
kakak minta duit ke aing. Gua aing keur gawe butuh duit.